Rahayu Bapa tangkal derajat Indung Dharma ngakandung Bapa Dharma ngayuga kalayan kudrot sareng iradatna Allah anaking hidup aina namatkeun bebujang tutug rampung tuntas paragat milari jari panungtungan dina detik ieu hidup anaking ngawitan mangsamiang munggaran nan patugas tinu kawasa nampi pamerdih tinu maha suci buku amal weutuh di lauhil mahfud mangga geura sambut ku pangemut buku daftar anjeun keur setorkeun dina hisaban kenca katuh malaikat petugas Allah mukuntit ka mana bae hidup indit dinu caang dinu poe keur seueuran keur nyorangan bari tarik atanapi laun katawis atanapi henteu mungguh Allah teu aya anu samar rengkak paripolah anjeun moal lesot tina pangdangu sareng paneuteub Pangeran Rabbul Alamin. Ayeuna mangsamiang ngalepaskeun jangkar medar layar kahirupan gesan ngambah sagara bakti ka Pangeran kade anaking ulah rek katipu ku hejona lautan ulah rek kabita ku gupaina ombak lautan hejo soteh rupana dari eusina mah bisa matak cilaka jeung batak sangsara sing rajin niangan elmu sabab ukur elmu anu bisa mentaskeun hidup dina lautan kahirupan ulah rek ngagugu hawa nafsu margi eta pangajak setan anu dilaknat ku Pangeran nafsu anu kaduhung badan anu katempuhan laksanakeun sareng heulakeun kewajiban ti Pangeran terutami salat anu 5 waktu kedah dilakonan dina awal waktu teras pigawe sunnah Nabi ngarah engke jadi dangdanan di akhir zaman lain indung jeung bapa ngalepaskeun tanggung jawab dah dikumaha ayeuna hidup tos gaduh buku nyalira bapa ngan saukur bisa gugupai ku pangawarah ala kadarna tetap ujang anu nangtoskeun kahirupan anu bakal datang ayeuna hidup anaking anak bapa amanat pertahankeun syahadatain ulah nepi ka pareum sing hurung dina jajantung tuluy patalepakeun ka anak incu anjeun lamun teu kitu berarti anjeun jadi pengkhianat agama pengkhianat rasul jeung ulama malah khianat kanu jadi indung bapa jeung sakabeh turunan tah ieu titip 2 kalimah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah